Kunaon bahasa Sunda jadi bahasa anu ngadiskriminasi? Kusabab orang Sundana embung make bahasa sorangan, terutama anak muda tah. Cenah mah alasanna kieu lamun make bahasa Sunda di kota kesana kampungan. Helah, babangus ya lah. Ulah kitu. Kereta orang pernah di kampus ya kan. Aya lalaki awewe jeung awewe. Eta mah bobogohan sigana. Sigana eta orang Sunda. Cuman teu make bahasa Sunda. Jadi manehna mun ngomong sok-sokan make bahasa Indonesia, tapi logatna logat Sunda. Awewe na ngomong ya kan. Kamu mah aku teh pengen ini teh apa ting namanya? Ngejo. Makan. Aduh lupa makan. Aku teh pengen makan. Makan. Iya atuh hayu kita makan neng ya. Ke kantin ya kan. Eta awewe na ngomong kieu mesen. Abang, aku mah mau kue tiaw aja. Kue tiaw barudak. Kue tiaw. Babaturan kue ali.